لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. Awi kilaiki kusuiji kitab tetap ing dalam mertelakeun pirang-pirang isdet jenazah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ngariwayatkeun ingsun saking Ki Abi Hurairah. Muga-muga nilar bendu safa Allah anhu saking Abi Hurairah qala alai ngucap ya Abi Hurairah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazati aksiru ngakehaken sira kabeh ing nutur ingkang megataken ing sakehe kaenakan dunia. Al-mauti tegese maut rawahu Tirmidzi wis ngariwayatkeun ing hadis sahih Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Sahahahu Ibnu Hibban lan wis ngahkeun ing hadis sahih Ibnu Hibban. Tawau jeung Ki Abi Hurairah urang tapi urang ngadeng ucapan nu diriwayat ku anjeunna ti anjeunna nu anjeunna makungsi sasarengan saking sareng junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu di antara nu diriwayatkeun ku anjeunna langsung ti Kangjeng ka Abi Hurairah, ti Abi Hurairah ka muridna, ti muridna ka muridna deui terus datang ke tahun 2010 urang termasuk muridna. Udus urang teh atuh lamun cara kitu lauk mah ditiir. Make tiiran sanad. Atuh aya penghormatan kayak begitu orang ditimbang rada jore amalna lantaran aya kredit saeutik teh. Tah, kayak Abi Hurairah ya tiran pernah ngadengikeun hadis ieu kajen kumaha ge. Pernah make henteu. Jadi orang boga sanad orang mah, orang ngaji ti anu datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu teu sambarangan boga fasilitas ka di ditu. Tah anu mantat baheula mah Abu Hurairah ngajina handapeun tangkal korma ngaji. Bari ge handapeun tangkal sao bangunna teh. Sisi batu ngaji teh untuk kamari aya nu nawaran ka dieu kiai cedek dibelikeun eta we ampar ta majelis yang supaya diampulah kula teh. Pan ulah aya nu deuk beulikeun pejabat beneran teu majelis duduk di karpet ulah teh kula. Teu kahartieun ku nya. Emang kunaon? Mewah teuing. Sakieu gitu make ampar hares. Komo. Tadi tarima kukulan, mantap tadi tarima lantarannya nana pejabat, babaturan gubernur nyana. Komo kuari geus tareres pan. Geus aya titik-titikna. Cek abi mah terima aja. Coba sabaraha puluh juta ngededek bare ampar. Ulah. Da kudu diamparan. Guru di amparan, guys, orang mau inget kak, cek Kangjeng Nabi lamun peting, ulah make ampar, make baju nujore, banget getaneuhan, ulah nganggap bahwa diri orang teh mulia jeung gede. Kejareupeun Gusti Allah keur ngaji tah, nu bisa mah blokan deh dinya. Blokan, ulah mun aya kokotor ulah ditiupan ulah. Ulah, geus pokona antepkeun tiup. Didinya. Waduh, ujian anak. Eta teh rendah hati di hareupeun Gusti Allah Subhanahu
wa taala. Oh, gitu make gitu-gitu ka Allah mah. Jadi beda deui jeung dek apel. Lamun dek nganjang mah kudu rapi, bersih. Dek ka Gusti Allah mah kudu koromod. Kudu koromod al-hajju akbaru abdaru. Haji mah koromod. Eta keur munggah haji teh keur deukeut jasa jeung Allah koromod. Mantak ke minggu hareup teh kudu marandi. Jadi orang deleuna make mata hate mah teu kudu bangsa di hebat geus Jadi teu narima. Lain teu narima secara mutlak lantaran nu endek merena pamarentah. Walah pokona. Jadi lamun pengusaha mah endek. Cek Abu Hurairah ti Kangjeng Nabi saurna kieu aksiru lobakeun kumaneh sing loba zikra hadzimil lazat inget kana nu megatkeun kana kasenangan dunia. Naon? Pae. Sok sing loba inget kana pae. Mun urang inget kana pae lain sakadar inget kana pae teh bu dicabut nyawa nyeri ingetkeun eta. Geus da pae urang teh bakal ditanya ku malaikat munkar nakir bisa tah henteu ngajawab tah eta tah nu dikieu. Ulah cara pemuda anu bari mabok alah buku bage bakal pae kiai ge pae. Tolol teh budak. Bari mabok ngomong gitu enggak sudah sieun-sieun pae mah motor ulah make lampu-lampu ge pae mah pae ieu. Eta pan goblok bin tolol eta bagitu teh. Artinya ingat kana pae teh bakal dicabut nyawa. Ketika dicabut nyawa merleng ka mana urang. Ketika urang pae di jero kubur ditanya ku malaikat munkar nakir bakal bisa tah henteu ngajawab. Di jero kuburan teh bakal menang naimul qabri atawa azabul qabri. Di jero kubur teh aya dogtotil qabri, aya gencetan kubur. Urang teh bakal lega apa bakal sempit kuburan teh. Tah, inget-inget kadinya tah. Ya aing dek ngeridit sempit asana ieu. Nah, lamun inget ka pae moal dek kredit moal. Nyokot duit bang asana ieu Pak. Waduh seuneu ya di jero ieu. Moal inget. Nu mentak urang daek nyokot duit bang usaha jeung teuing riba ge nu kabayang meuli mio, nu kabayang meuli Avanza, nu kabayang meuli naon deui? Nya Habib malah ini helikopter nya namung suhur cenah mah geus pokona namung. Teu boleh helikopter meuli anjing heli. Saya aksiru zikra hadzibil lazat mun urang loba inget ka pae lah japae mah orang dibawa. Dedesekan urang neangan dunya ti isuk datang ka sore diudag-udag gorenganan geus araraya teh kurang ditinggalkeun nu menikmati mah pamajikan urang bisa kawin deui jeung batur. Menang neangan urang nyana senang-senang ranjang, menang meuli urang puluhan juta, dipake bercumbu jeung lalaki sejen. Masya Allah, mun inget kadinya urang meuli bale bae. Meuli bale teh hayang aing. Ayo brak meuli bale bae, orang nyana ti heula pae. Ya Allah. Saya inget ka pae maka bae ge moal. Inget engke bakal digiring di mahsyar. Masya Allah. Tidinya lah bakal bukti almar'u ma'aman ahabba. Hiji jelema bakal digiring dibarengkeun jeung dipake karesep kunyana. Urang resep ka Kangjeng Nabi, bendera Kangjeng berkibar ka deui. Urang resep ka para wali, didinya lah. Urang resep ka para ulama, didinya bakal bukti. Urang resep ka balak genep, aya engke deui. Iya, kabeh aya. Ka di ditu Bank BNI bakal gede ditu. Bank naon deui? Bang Nandi. Lupa-lupa bang di situ teh nu ngriditkan anggeus di dieu aya we benderana di ditu. Dituturkeun na ieu sing hade jasa. Ngeri urayan Kangjeng Nabi almar'u ma'aman ahad. Ingat pae inget kadinya. Terakhir setelah timbang amal urang bakal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nu dibahasakeun ku Kangjeng Nabi sarua jeung buuk hiji di belah 7. Sekeutna Allah batan pedang. Eta teh kinayah kana loba nu cilaka na asal geus kadinya cilaka. Mantap hakikat da keur ngajembat eta kuari urang teh lamun kuarina lempeng
netepan dina syariat urang ngajembatna di ditu bakal lempeng. Mun di dieuna asruk-asrukan segala pilkada, segala jadi naon dikagolkar, segala nanti. Eta karena apruk-aprukan, eta nu kos kitu ngaranna. Ya naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, naik 1000 tahun. Aya Habib mah hibernya nama sot. Bareng nama jeung manuk gitu. Koplak. Itu orang lain lalagaan bakal sakicep, bakal nu hiber, bakal kos kuda, bakal nu lumpat, nu lempang, anu esor-esoran, anu gugulintingan ngajembat teh kuari pada dasarna. Mentek kuari, si anu ngajembatna potong asan jembatan digesle di soledad kuari kan ngajembatan. Nah iyalah inget kapaeh lain sakadar inget paeh cara budak koboy, cara pemuda lah jasa dua baik ya geja paeh. Nu ngomong bae paeh kieu geja paeh. Inget ka Kangjeng Nabi bae keur nyaritakeun akhirat. Ya pan Yahudi ngomong cek Yahudi teh Muhammad coba tuh nasihatnya sing bener. Supaya akur jeung naon nu diucapkeun ku anjeun Muhammad. Pan ka Kangjeng Nabi kurang kumaha deui. Saha nu leuwih adil tibatan kaula tapi eta pan jelema anu ekstrim ka Kangjeng Nabi kuat ka ngomong kitu Muhammad sing bener atuh sing akur coba ucapan jeung tingkah ka Kangjeng Nabi model kos kitu tuh kobo ka urang mah tuh kajeun teuing terus bae urang mah dikitu-kitu ge terus bae engke ge nya ngagolepak sorangan. Nah itu aksiru zikru hadzibil ladzat tayan nu mutuskeun kana kasenangan dunia adalah paeh loba inget kana paeh loba inget ka akhirat loba inget ka nu nyieun akhirat loba inget ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah jauh-jauh ketika urang trek di penjara bae mulai eta kan pegat jeung kesenangan dunia balik ka Allah. Urang usaha miliar, ratus juta, ratus ribu rugi mulai tasbih digunakan. Eta teh inget ka Allah teh inget aing geus teu boga naon lain moal kebal deui ge paeh inget ka Allah. Di penjara inget ka Allah. Urang hayang ka awewe ditolak inget ka Allah. Ngan wirid macam-macam pelet berarti teh nu digunakeun ku urang. Eta teh balikna ka Allah deureuh tah. Asal orang inget baik kapaeh, boro-boro inget kapaeh, susah baik inget ka Allah. Komo inget kapaeh. Mantap, lumayan lain lumayan letik-letik. Aya sadugna, aya tiluna, aya tujuhna, aya matang puluhna. Supaya orang inget, aing ge bakal kos kitu tah, bakal kos kitu. Ieu batang korak kiyaina sih inget ka berkat bae. Kiai irahnya tujuhna nya, aing diundang tante. Engko deui, berkatna lumayan ieu. Bos bani manu paehna. Itu ingat tak kan kos gitu bae ulah aing ge bakal paeh jabos ge paeh bae geus nalika urang diberkatan ulah narima ai saeutik mah kecuali loba aksiru zikru hadzihi ladzata ieu inget-inget ieu nu megatkeun kana kasenangan kalazatan kanikmatan kaeudahan dunia yakni paeh inget kana paeh pasti inget kana nyieun paeh inget kana nyieun paeh akhirat dikubur geus kabayang. Di mahsyar geus kabayang jembatan Shiratal Mustaqim kabayang kabayang galakna Allah. Allah penanya maneh datang ka kaula dengan membawa dosa. Ingat-ingat Gusti dosa naon bae hayo. Kurang dihareupeun Allah dikitu-kitu Gusti loba jasa dosa. Omongkeun isin Gusti. Ai keur ieu sia teh isin. Keur ieu mah ku nafsu Gusti. Ayo coba omong ke di hareupeun jelema kabeh. Ayo dosa naon bae? Mawamba. Main gaple. Judi, minuman, zina jeung teh diomong-omongkeun ku urang di hareupeun Allah. Jelema kabeh, ieu aing ge kos kitu, cak nu akur teh. Cak nu akur aing ge kos kitu. Terakhir naon sia? Kredit. Gusti Allah teh aing boga rahmat 290. Geus lah tama aya sakitu mah sia minuhan dosa sakolong langit, aing minuhan rahmat 2 kolong langit. Eleh dosa sia ku rahmat aing. Geus malaikat tungtun.
Kamana? Karena kali segede. Itu kan surga kan itu. Asalnya ngasahan bae. Itu kudu kebal-kebal. Gila. Tapi tetap rahmat Allah luar biasa. Eta bagi naon? Bagi jelema nu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak jelema maksiat, jelema doraka tapi tobat Allah leuwih resep ka jelema nu maksiat tobat dibandingkeun jeung ustad kiai nu teu tobat-tobat. Teu tobat-tobat teh asa teu boga dosa bae. Tah hebatan kene anu boga dosa tobat. Cek Allah aing resep jasa ieu. Kaci eta tobat ka aing tah. Tah dosa nu sakitu lobana eleh ku rahmat jeung magfirah Allah. Alhamdulillahirabbil. Nu penting ya tobatna, lain tobat astagfirullahalazim disungut, tapi urang teh kudu sesuai jeung syaratna tobat. Hiji, ikhla azam. Moal balik deui. Dua, ikhla nyabut tina maksiatna. Nomor katiluna, urang kudu terus ka Gusti Allah moal ngalaksanakeun eta deui. Azam moal balik deui. Nyabut tina pagawean gorengna. Nah iya, kakara kurang tobat ya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha teh tobat anu bener. Kuari mah ya rokok nasuha. Jadi tinggal nyeun ke rokok taubatan. Aya merek rokok nasuha. Tinggal taubatanna. Jadi kayak hiji taubatan nasuha. Sugan teh istighfar ring rokok. Rawahu Tirmidzi. Al-madal ijmal yu utai kilaiki kumana kang mangsa ijmal. Oh Allah.